Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Muhammad Iqmal Fareza, kelas 11 IPS 3. Abdi bade macakeun biantara anu temana kabersihan anu kudu tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana, ibu bapak guru nu dipikahormat sareng sadaya rerencangan anu kusim kuring dipikanyaah. Dipayun hayu urang kedalkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu salawasna ngalindung ka sadayana. Shalawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang tiasa tepang lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat. Hadirin anu dipikahormat, urang nyaho yen global warming teh nyaeta masalah anu serius pikeun nagara-nagara anu aya di dunia ieu. Global warming teh lumangsung sabab kagiatan manusia anu ngarusak bumi tempat urang hirup. Global warming nyaeta proses kanaikan suhu rata-rata atmosfer, sagara, sarta bumi. Global warming ieu ngabogaan akibat picilakaeun pikeun kahirupan makhluk hirup sapertos suhu rawa ngaronjat di luar rata-rata, mindegna lumangsung cuaca anu henteu menentu sapertos ayeuna ieu. Pamarentah geus ngalaksanakeun usaha nyegah global warming sapertos ngalakukeun reboisasi, ngahulag pembangunan gedong anu make kaca kaleulewihan, penanaman sarbu tangkal nyeun tanaman kota jeung saterusna. Pancen urang minangka pelajar kudu miara lingkungan ameh global warming teh henteu ngancem makhluk hirup anu aya di bumi ieu. Urang bisa ngalakonan tindakan anu leutik tapi boga pangaruh anu gede, saperti urang miceun runtah di tempatna, melak tangkal di pangkaran kelas, nyokot runtah anu ambacak jeung saterusna. Hadirin anu dipikahormat, kusabab miara lingkungan kacida penting pisan ameh anak incu urang engke bisa ngarasakeun endahna hirup di dunia ieu sarta bumi urang nu tetap lestari. Amin. Hayu urang mimitian miara lingkungan ayeuna saperti melak tangkal pikeun hiji urang. Sakitu anu ku abdi disampaikeun, hampunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.